Dina tuangna bae beda jeung urang Pak. Keur bobogohan mah kitu utam letem. Saeutik sasendok. Minum genep kalalaunan. Mimiti mah usapan. Keur bobogohan. Hayang hitut genep ka beureum beungeut tenahan. Tapi geus jadi pamajikan boga anak dua tingali tuangna si ibu. Dua alas teh nambah keneh. Geus lain ku senok deui ku beko digerak. Lain balem calana wah. Tabujur di sadana teh di mana we? Kenapa bisa begitu, Pak? Kunaon jadi